surang boga guru zikirna ya awalan maki bae zikirna awalan mah ye maknana ye tafakurna siang kai peting hudang memeh zikir sok atau bada zikir tafakur heula walaupun hanya setengah jam kieu carana morokobahan ku anjeun inti percis sakumaha ngintipna ucing kana beurit kitu surah guru torikot teh. Jadi berarti kuat fokus da ieu pantengkeun ka Gusti Allah dibere urang teh eta bag-bagan muraqabah teh ieu keningkat ieu sok rasakeun geura rasa hidmatna ka guru sok ladenkeun awak urang ka guru satungtung guru encan tah eureun terus ngaladen ka guru andai kata kita ulah salat teh ku guru berani kos kitu mah tita ulah salat ge berani bae dumantak Muhammadiyah mah tah cenah ajaran mikung tah mah kos kitu mah cek Muhammadiyah cek Persis ieu mah keur carita moal aya nu teh eureun salat moal aya ngan paling ge kieu engke guru tarekat teh begitu rek berjamaah sih bola berjamaah ulah ti itu bae gawean geus gawean ke ditingali jam 2 kadinya deui ngana teh begitu banana rek bebeja ulah ka salat cenah teh eta bae pager bereskeun lah sering geus mepet biasa ya jam 2 jam 3 jam setengah 3 kadinya ya geus heula iya urang geus empot-empotan bae kaburu moal salat aduh teu dicoba bae tah ku guru teh kira-kira bangsa 10 menit deh geran salat sia gitu amo mungkin ya urang lah sakalian mah ke jeung asar jadi guru teh kos kitu teh pokona mah nyeri hate bae urang lamun guru boga guru tarekat teh nyeri hate jasang ke lain lalagaan urang hayang ka dieu ulah kanu masyaallah ketika urang resep jasa ka dieu diulah ka ngaji urang keresep jasa ieu ngaji Fathul Muin nikmat jasa ngagurukeun ka dieu sia padahal sia ngaji Fathul Muin ganti pe ku Sapinah aduh makanya Sapinah mah sanan teu tertarik jauh tulisanana pan ai kitu mah Fathul Muin aya nang diucu caringin tulisanana ai bisa mah henteu neuleuh tulisan bae eta dibelok-belokeun gitu nah sebab besi nafsu ngaji Fathul Muinna besi nafsu ngaji tafsirna besi nafsu ngaji alfiahna besi mah teh hese jeung ahli thariqah mah hese satungtung aya nafsu nyana mah henteu bae